naon buru-buru udah ngebelesat nama ke dia bapak dewek di buru susul moak itu digemrong nyiruan ini jurik mau jadi mau nyiruan nanti sih tuh nggak mau digemrong lalur mah lalur nu hejo aja gini jalan ke dia wah di pagar itu euy gua astana ampun astana madek mah ampun kapok fungsi aing HS di astana baheula nganterkeun awewe asukeun teh heueuh we awewe bener efek nu gelo ini ampun hari tak basa geus joreog jeung Herman urang Banjar jeung Mas Darjo jeung Syarif sare di astana sarea da kitu aya panggih jeung Randa dening Hejo naon itu tinggal saha ulah kaget kasep kieu jelema di nyong Gusti tapi kacahayaan kieu ieu jelema model kuring keur ngorak kieu yo nah cuara ayeuna jadi geuneuh ari ayeuna jadi koneas kunaon sih kapan saprek digemrong laleur jadi kieu woi tong sok kikituan da wala woi saha sing aden teh ngaran kaula Ismaya Ismaya ulah sok itu ulah sok ngamak Ismaya sing kaula teh Ismaya sugan teh Ismaya di mana aden teh kaula teh dek milu saemara ka Sekar Mume bade ngiring saemara leres antong den ababena ditampikan tira aku make jeung nampi kaula da puguh patut teu nganyuk rupa teu menta sugan ya awewe napi duit lamun kitu katempok kitu dina leungeunna teh geulang emas rimil dina ramo-ramo eta kongkorong ngejeprok kakara daekeun jeung ai kitu Marudin piraku we ketang ka aden manjige kitu-kitu den tong menang dihalangan kuno kieu tapi kaula teh sabenerna ngabutuhkeun batur ngabutuhkeun batur naon ngabutuhkeun batur naon aden teh batur keur lumampah kaitukeun bae sanajan kudu digaji oge aya abdi mah nuju ngudag-ngudag ieu cek kolot abdi kabur saha Semar ngaranna cepot geuning kuning ka ngaran kuring dawala geuning apa ka ngaran kuring ulah make jeung init kanu jauh barengane kaula cepot dawala ai nyaho ka ngaran deweknya euy kapan urang mah geus kasohor beda kanu sohor mah tong burung ngaliwat di nu merak asup kana hong oge beurit nararanya ku sohor-sohorna dewek nya koran geunanya nah mun kabina-bina teh kacida teh mah piraku rasiko keur dapur sapoe ukur 1000 sedengkeun kudu aya oto uned mie ate mie geus ya jiji kadinya ngomong teh ini jauh-jauh sanggup milu ka kaula moal tiasa abdi teh neangan pun bapa sih ari aden ngaran abdi uninga geuning ngaran abdi ti saha apan maneh teh anak kaula cepot ai kupingan teh cepot anak babi sia ngomong teh kemana karep sing ai nyiku teh montong kana angen sasangkeng kumaha mun kuring paeh beli cuy aya siling oge teu rugi aing tadi barengan ku siling oge moal gelo dek mah
ba maneh bener cepot ba maneh dawala anu ditampik tadi di karaton meureun menak kitu ge dumeh nempo rupa bapa we tadi goreng patut sugan ayeuna mah. Nah geuning apa kana riwayat urang euy? Buah heueuh bapa dewe. Ada culik. Culik teh naon? Geuning sok dagang baso. Lain culik atuh nu kitu mah kalau laher. Personalia kitu belegung. Naon? Maksud maneh make jeung personalia henteu ieu mah urusan abdi kulan. Ka ieu teh saha nu salaresna? Ieu teh bapa maneh. Nada bapa abdi mah Semar, nya ieu Semar teh nu ditampik tadi. Ari ayeuna mah geus salin jinis jang aslina bapa maneh teh kieu. Buah heueuh heuceuk dek oge bisi heueuh. Cing sok pariksa sampingna ambean. Cinggulan bari namu sinjang sakedap. Dek di kumaha bade dipake nyusu ceuli. Puntenna arek diambean goblok. Pek. Kumaha? Aduh, euy. Bapak, ulah jang. Coba geuningan bapak abdi. Itu bapak abdi. Syukur bagja kumbayangan pot. Nyaan cikan. Kenapa kamu an kusaing euy? Nu mana? Kira ku cek adeuleu eta di hareup. Atawa itu tuh di batu amungan kusaing.